wajib kajalma Islamna kuning ngarundayanana jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib Muthalib putra Hashim Hashim putra Abdi Manaf Abdi Manaf putra Kushoy putra Kilab Kilab putra Murrah Murrah putra Ka'ab Ka'ab putra Lu'ai putra Golib Golib putra Fihir Fihir putra Malik Malik putra Nador putra Kinana Kinana putra Huzaimah Huzaimah putra Mudika Mudrika putra Ilyas putra Mudor Mudor putra Nizar Nizar putra Ma'ad Ma'ad putra Adnan Nu wajib dugi ka Adnan Di Adnan dugi ka Adam Henteu wajib uningana Sabab taya jalan wajib deui uningana rundayan ti ibuna jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah Amin
jadi ibu jeung ramana masih keneh sarundaya.